yaitu Rosa Diana Sadatina SPD, yang sebentar lagi akan dipersunting oleh sang pujian hati, yaitu Pratu Andri Agustia. Anjena dugika kayaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kersana nu gusim geuning dipihormat pangarzana mewakil ti keluarga besar Kang Andri anu mana anjeunna tadi parantos kauningakeun masrahkeun panganten pameget. Mudah-mudahan segala rupi anu dipasrahkeunana sing ngajantenkeun barokah di Allah Subhanahu wa taala. Seepun bahan itu seeku pangresayan nyerenkeun. Alhamdulillah simkuring atas nami pribumi sarimpit dina waktos ayeuna ngaraoskeun bingah amarwata suta bingah kagiri-giri asa kagunturan madu kawurugan menyan putih kuparantos sarumping rombongan tamu di pihak panganten pameget kalawan diiring ku sepuh-sepuhna dijajab ku kulawargana sareng ku rencang-rencangna kalawan ngalitneun keuing ngabandalit ngemat-ngematnya tang pinang anu mana tadi parantos masrahkeun panganten supados sagala rupina ditampi ku asta kalih ditambah kalian kalingga murga ku pihak calon pribumi kersana pun lancit asep nu mana moal seuri pisaur moal seuri basa anu carita margi dina ieu waktos kedas singkat padat sareng cepat sok sados ieu teh pun lanjut tos tilu dinten beureun ajak iji ayeuna oge masih naon gitu kirang fit kayaknya tapi alhamdulillah mudah-mudahan di acara tikawit dugikan ke akhir sehingga dina kalancaran. Perjalanan Kang Andri sareng Neng Diana pun Allah alhamdulillah begitu panjangnya. Ya, itu duka di mana kawit tepang nanti gitu nya asa nama dina pernikahan pun Allah deui nya. Sigana ya Kang Andri ninggal ka teh Neng Diana. Anjeunna melong ngabareureunnya terus dihubungkeun. Mencek dina lagu pada kapaksa kudu ngalagu ya teh abdi margi nu masrahkeun ieu ngalagu ngan beureun teu sae sasayaan anjeunna eta Kang Andri ninggal beureun jalan mun dina TikTok teh mah kieu cenah terpesona aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Eta kan tentara untung tenaga jelem oge bari dikieuan. Atuh ninggal bareng Neng Diana Kakang Andri tos pandangan pertama teh anjeunna we ngabuwi teh ngahulang berenang ieu gitu jodoh abdi teh eta Neng Diana bari ngadoa bari nyanyi gitu. Aku merindu ku yakin kau tahu tanpa batas waktu aku merindukanmu. Atuh da beda kurun Pak, ari bapak mah bantenan beda itu ada beda. Jadi napa lagu lagi melayu. Insya Allah bapak sanes kanten ada dipasrahkan ku bapak, ditampi ku astakali ditampa kalayan kalingga murda, diucapkan ku jazakallahu khairan gazira. Mudah-mudahan kasayan sadayana sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Kain mudah-mudahan sing ngajantenkeun berkah sadayana oge pidoana mudah-mudahan ieu sing ngajantenkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumargi ti kau aparantos sumping dan ieu di supados dinenggalkeun margi MC tes kikicipan geus nguring insyaallah panjenengan pemirsa ditampi segala rupina mudah-mudahan jantan berkah atuh bapak ibu sadaya sing dina kesehatan zahir wal batin. Hadanallahu yakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku merindu
Ya, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ustadz Ade Wahyudin selaku perwakilan dari keluarga besar calon pelai wanita. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis, saya panggil untuk maju ke depan yaitu Ibu Dede Anasana dan Ibu Rita Kurniasi ke atas pelaminan untuk prosesi acara penyerahan simbolis. Dan buat pagar ayu, pagar bagus, dan buat panitia untuk mungkin bisa mengamankan seserahan yang dibawa oleh keluarga besar dari Ibu Dede Aan Hasan. Silakan Ibu bisa langsung saja. Ya. Ya. Untuk penyerahan simbolis pada dari Ibu Dede Aan Hasanah ke Ibu Rita Kurniasi bisa diserahkan Ibu, agak ditampi, bisa ke kamera Pak? Ya, buat keluarga besar atau panitia mungkin bisa mengamankan seserahan yang dibawa oleh keluarga besar dari Bapak Ahmad Irawan dan Ibu Dede Aan Hasanah. Dipersilakan. Kemana kan, Red? Ya, sambil berjalannya waktu untuk mengamankan seserahan simbolis untuk persiapan untuk prosesi acara, prosesi inti kita pada pagi hari ini yaitu prosesi ijab kabul antara Pratu Andri Agustian yang saat lagi akan melamar Prasadiana Sadatina SPD. Ya mungkin bisa langsung saja ke acara prosesi akad akan dilangsungkan di masjid. Jadi buat keluarga besar yang akan ikut serta dalam prosesi ijab dan kabul mungkin bisa langsung saja mengikuti keluarga besar. Untuk saksi dari keluarga besar calon pelai wanita ada Bapak Riki Riyadi Esos, dan saksi dari keluarga besar calon pelai pria ada Bapak Khairudin. Dan untuk wali kita pada hari ini yaitu Bapak Asep Koharudin, dan pengantin kita yaitu Pratu Andri Agustian yang akan dipimpin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaring. Maka buat keluarga besar dari Bapak Ahmad Irawan yang mau ikut serta dalam prosesi acara ijab kabul mungkin bisa langsung saja untuk ke tempat yaitu di masjid.